Udah. Punten lah pangmeserkeun obat lambung. Astagfirullahaladzim, setiap pikiran nangis ka mana we. Tete di mana-mana oge awewe mah hayang jadi nu kahiji. Nah, jeung hayang dicandung sagala. Sok anger ka mana karep. Pangbalikan obat lambung. Mah abi kumat. Astagfirullahaladzim, tete ayeuna hayang dicandung si empang mama teta anu banar ieu, banar engkol jeung sayuran. Teh ulah jeung hayang dicandung sagala eta meureunnya peda si Audinya meureunnya suka teh Linda, teh Winda, suka ritu wae meureunnya. Ya geus ka mana karep kunaon nya? Mending cek abi mah, mending dibereskeun heula lah ayeuna ulah ngambil keputusan anu ieu teh nya geus gampang enakeun, gitu. ieu. Ya. Pangbalikan obat lambung. Mah. Astagfirullahaladzim, hayang dicandung meureun ku pamat hayang dibelikeun imah. Pan teteh badanna geus boga imah mah. Ayeuna jeung meuli sabari deui hayang imah sagala. Emang si Mang Mama teh banar engkol, banar sayuran. Jeung pera-pera kurang hayang boga imah nepikeun hayang dicandung sagala. Nya sana hayang dicandung saha Mang Mamat mah aki-aki deui nya kan batur teh lambung ieu lambung. Mah. Anger ah. Teu eling hayang dipangmelikeun imah Ba Mamat gusti nu agung. Sarari ieu.